Urang ahli maksiat hayang tobat kari ngadua ka Gusti. Gusti kuring teh rumaos seueur dosa, rumaos seueur kasalahan, rumaos ahli maksiat, ngan kuring yakin Gusti ngahampura kana dosa-dosa abdi. Geus sakitu doa teh. Kade ulah dibalengan ku mangmang dosa urang sakieu gedena nah Gusti ngahampura henteu. Tah ulah kitu. Lamun kitu kaayaanana nambahan maksiat tah ku mangmangna kana gedena pangampura Gusti. Nepikeun kadongkap ka ajengan abdi teh rumaos seueur dosa ayeuna hoyong tobat. Dosa abdi teh kacida gedena ngabunuh geus sababaraha kali, jinah mah teu kaitung atuh pulang paling nya kitu keneh. Tupa tipu nya kitu keneh, atuh ngaraheutan hate batur pagawean abdi teh hayang tobat. Nah Gusti ngahampura atawa henteu ieu kana dosa abdi. Cek ajengan teh Allah ujab geuning dosa teh gede-gede teuing cek ajengan teh. Ajengan nu sok suci teh geuning nya ningali dosana eta jalma anu sakitu poho kana pangampura Allah Ta'ala anu Maha Akbar. Ulah kitu. Ulah kitu. Komo bari jeung kieu mah da urang mah geus loba pisan dosa teh jang naon ka mesti dia ulah tah ulah kitu. Jang naon ka mesti. Jadi antara khauf jeung roja teh kudu saimbang. Urang sieun ku panyiksa Allah Ta'ala tapi urang yakin ngarep-ngarep kana pangampura Gusti anu Maha Akbar.